Beres. Heeh. Berarti AI. Dina I. Iming. Tidak coba. Belum bisa. Sididin sidik cirigi. Mipir sisi bilik. Ngintip bici ki. Pipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng patepang di sareng seperti biasa di channel Konten TV sareng Acong masih cek nyerangan dina segmen salajengna anu kamari dari kantos siniran ayeuna urang ngabahas tentang lagu-lagu kapungkur. Tangtosna dengerengan ti murang kali kaum milenial zaman ayeuna tacang apal. Nah, artinya Kemang Tanjung, Kemang Berem, Buah Kawung, pasti mah harapang ayeuna mah. Urang buktikeun ayeuna mangrupikeun lagu lah. Insyaallah panginten CH baris ngagalineun laguna anu menggaran naon teh. Urang Kemang Tanjung lah. Kemang Tanjung. Urang kawitan mah Acong ah. Sok kawitan. Dede awas itu. Sok kawitan. Iya. Jala kawitan lagu naon heula ieu teh? Kemang Tanjung. Oh, Kemang Tanjung. Pemirsa ayeuna kawitan usna kang papai YouTuber bosku. Like, share dan komen dan subscribe-nya. Aya Kemang Tanjung di CH. Aja. Aduh ayang. Kemang Tanjung. Kumaha ceung? Angin-anginan. Aduh, urang Bandung. Urang Bandung sakaheman. Aduh, Kemang Tanjung. Di sana kaparapatan. Salajengna ceung. Aduh alalah, iya. Urang jungjung. Hapunten, bilih seueur kalapatan. Aduh, iya. Salajengna Kemang Tanjung. Di Canak Kamadaya. Junahan urang junjung. Urang junjung kusadaya geningan. Kang Acong kumaha deui ceung? Kemang Tanjung. Selip Di Canak kapangalingan. Aduh, urang junjung. Urang junjung sasarengan geningan. Sok alokan Acong. seniman jeung seniwati Ya. boga pancenan pasti. Pakai telepon nih. Oh, sampai. Body
boga ngabantu pemerintahan. Ngabantu ke pemerintahan. Jadi Bujur juru. Hah? Juru penerangan. Jadi juru penerangan. Sok sekali deh. Seniman jeung seniwati geningan sehat. Ya. Boga pancen anu pasti. Ya, bener. Bangun pemerintahan. Jadi juru penerangan. Rasa gitu di sana. Jungjungkan mangacong. Teras kemacet. Jungjungkan derajat seni. Teras. Ku jalan hati nu suci, ku jalan mengeninganan. Hati nu suci. Teras. Bersih ya. Di barangan ada jeung iman. Iman takwa ka pangeran geninganan. Iman takwa ka pangeran. Kabudayan kasenian geninganan. Jasana sanes lumayan. Pokoknya deh dirasa. Hiburan. Lain hirahi. Ayah ngirasain oke cek urang mah. Teteh madak lain lagu-lagu kan jadi belum hiras. Jadi kieu pokoknya angge hirasan ngabujurkeun pamajikan. Pan itu datang ka imah. Nah, make bujur. Ora teu dibayar pan pamajikan kieu. Oh, amplop. Oh. Ah, Padahal pokoknya angge hirasan lainnya, pokoknya angge pokoknya angge hiburan ngarakeutkeun dudurukan. duduran. Ada dudurukan. Cing gua. Komentar. Kamu nak kasenian. Jasana sanes lumayan. Benar. Pokoknya nggoh hiburan ngarakeutkeun duduran. Eta ceun. Jadi urang teh dinas seni mah kan loba dulur. Loba dulur. Jadi kudu duduran sauyuna. Sauyuna. Sabungkeutan. Sampai aneh ya. Benar. Ulah Mudah-mudahan. cek kota mah ulah aing-aingan hirupna nya. Ya, nya atuh. Di urang teh kudu silih ayoman dina sagala rupi ka kurangan gitu nya. Silih asah, silih asuh teh ya. Silih asa, silih asih, silih Silih asahan. ulah. Oh, meunang ketan ieu sambal. Sama. Mana yuk di kampung masuk aya botram gini kan. Silih asa. Aya kene di itu sok botram. Oh, tara silih asan pamajikan mah. Lain yang botram sangu Oh, gitu. sangu. Silih asan pamajikan. Sambalna gitu. Ada eta samalna. Dilajeng lalu coba ngabahas tentang Kemang Tanjung. Kemang Tanjung. Kita kan Kemang Tanjung. Tah Kembang Tanjung teh mangcong. Ya. Di dieu mah di kota-kota mah geus eueuh lah anu ngaran pangkalan belah Kemang Tanjung. Di teh abdi masih kene. Termasuk abdi sorangan. Dawi teh kelahiran tahun 84-nya. Kemang Tanjung tepi kaki wari abdi sorangan cicingna seniman. Can menak jeung naon artina Kemang Tanjung gitu. Kembang Tanjung teh kembang katsida seungitna lamun ceuk kolot mah beunang dipake. Naon eta teh anu Maot. Ulung Tanjung tah. Numaan. Sok dipake sesajen. Oh, yang modekeun melati nu kari. Ayo nama geus eueuh lah di kotaan malah mun ditabih mah ya kayak Gunung Puntang. Di Gunung Puntang masih aya. Oh, aya. jadi keur ngemang kali itu pengennya. Oh, jadi kembangnya setahun sekali. Oh, Tahun sekali. ka tahun aya tangkal emang Kemang Tanjung teh. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung ya aya. Nah, ieu mah sekarang teh itu Kembang Tanjung mah mun dipelak teh jadi laki kita hiji we. Itu orang-orangan gitu. Iya. Gitu deh jadi esek. Baik, jadi nah sebenarnya jadi populer di lagu lagu karena memang jadi oke sekali setahun sekali. Nah, jadi biji kembang. Nah, saya nih lanjut ya pemirsa YouTuber konten TV. Saya orang naik dari karena Kemang Beureum. Anu mana enak kan anak Kemang Beureum misalnya dikolaborasikan sareng keyboard. Ya, organ Kemang Beureum, Kemang Ros Beureum. Aya Kemang Ros Beureum, aya Kemang Beureum gini teh. Kemang Beureum, Nur Beureum. Tah eta
Eta kemang bodas, nu barulas kemang hejo nu harejo kemang hideung nu harideung. Nah, eta kemang beureum eta udah gitu. Ai kemang ros beureum mah lebih unggul pisan we eta mah. Kumaha cara urang? Kemang ros beureum Tah eta. di pasadi hade. Ayeuna mah kan seueurna barudak ayeuna mah diragekeun. Oh. Tenan naon sih nya eta kreasinya ngan cuman lebih meureun anjeunna ge hayang ngomong budaya Sunda berhubung meureunna kana buhun kirang apa. Makna kudu nyakola oge meureunna. Berhubung anjeunna oge meureunna bergelut dina dunia dangdut atau dunia reggae. Tapi saya oge jadi kreativitas yang sangat luar biasa menurut apresiasi pisan lah. Saya eta teh ngan ai aslina mah baheulana emang Tidak kacapi. kacapi sareng keliningan teh. Wah, jaipong keliningannya. Arek ayeuna lagu Bang Cebiannya Kemang ros beureum. Kemang ros beureum. Nah, make beureum teuing Atuh, ada beureum hate mun aya pan. Sok, Cebian. Sadayana kampus youtuber sadayana. Wah, setelah konten TV ya. Orang jah. Kenaras beureum Coba. di pasadi hade. Coba. Berkati dana sae. Sama beker KBB. Salajengna kumaha ceuk? Kemaros beureum tapi soca dilangkatinung kagege sareng kamemut katesna sinumpang kemaros beureum mangacong Salajengna ceuk. hiji ciri Kemaros beureum tapi soca tilam katinung kagege sareng kamemut katesna sinumpang sajarah bobohan teh. Oh, kemang ros beureum teh. Ros beureum teh tanah rupakan secara bobohan diciri keur tonden Ai totonen teh naon sih? zaman ayeuna mah ngasih bunga teh naon tah Kenang-kenangan. ah eta gitu mun kenang-kenangan Totonen teh. tonden sih kenang Ai sakanya abdi mah totonen teh mulai ke ieu nya. Naon ya? Mun urang isu ciri geus paroe kieu ciga rek hujan eta totonen hujan teh. eta ge ieu ge sarua keneh ciri jadi ciri nata yang mangros beureum tonden teh gitu Arti totonen ciri. cirina Kembang ros, mun kemang ros beureum abdi memang pernah pernah metik oge sih. Iya. Ya masih kena aya anu metik. Ayo, Didi. Kemang ros beureum. Nya urang sisiliran ala jenaka, kacapi jenaka. Heeh. Tapi kudu berwakanti ceuk. Wakanti kumaha sih maksudnya? Lamun tina A we. Lamun tina I we mungkul. Lamun tina mungkul. Kitu cing hayang ngetes abi. A I U E O U. Abe eta. A I U E O. Ngapakeun lamun tina A? Alah mamang ngalaan salah. Celana. Baiklah aya lah sok. Ayo ahlah nya artinya. Coba. Sabar, urang dieu ya cing tina A unggul. Basa bapatas balala bayaran ngahajada jalan-jalan. Alah benar. Maksud angkat balanya ke pasar pajajaran. Alah benar eta. Kapalaina maka baya lantaran harga nama geninganan aya nama. Kapaksa jajan martabak aya kacangan.
Tina eta. Naon sababna kacangan. Kacang teh cuk barudak masuk jorang lain. Lah, make jeung jorang. Apaan martabak make kacang? Kacang bener. Nyarek suuk kapan tina? Nyarek saak. Ya kacang ya. Oh, iklan ge aya nih ini kacang. Ini kacangku. Percaya kacang lain beda. Kamana kacang euceuk? Di plakene yang di gitu. Tina A sakitu. Tina A eta. Beres. Heeh. Berarti A I. Tina I. I. Ining. Tina kejebak. Belum bisa. Sididin sidik cirigi. Mipir sisi bilik. Ngintip bicik ki. Pipis. Ki kan tidak I sarua. Pipis ki. Sidindi bicik ki. Pipi sididin digitik. Tina I sok naon deui lah. A I O A I O heula O Kali si aing mah tuluy we A I O E anu ngalungan eueuh nu mayar eueuh cenah. Pan ieu mah atuh otak ieu ye seniman sejati teh. Kudu jadi duit tapi ulah bi duit. Keuneuh karya aturan oge. Aya tes tina O ye. Duitna mah kewe suganti ya YouTuber sadayana. Nah iya, intina mah tah ieu ti para bos-bos YouTuber urang. Ya, gitu. Tina O beta. Tina O. Bara-bara hoyongnya. Oh, udah bulan puasanya. Baja dan tololo. Sok ngomong sembong nolong. Kapnya kata bakal caplang, kapnya kata lamang kosong. Poporotok poporongos, salah hangkrong nonyok jojodong. Oh, kawan ya. Tina O anggus ulah eta barang cenah. Bener teh. Tah eta abi bangga jadi orang Sunda teh. Oh, tula naonna ditajong. Jojodong aya. Araeu duit teh sagala. A I U tina U Ulu. Dah. Uju. Nyunyuh nubrut. Banyak nyunyuh nubrut. Cing tina U kate. Subuh tuturubun. Mulung kuntung rut nyuguh kuntung surutu nu 70. Aduh, benar. Kunyung uju nyunyuhun. Aya aki uju ieu di. Punten, aki uju punten. Satu gantinya. Ganti atuh. Kurunyung mumun. Mumun. Kurunyung mumun nyunyuhun hulu buduk. Alau. Kukurunyung, kukurutuk, kukurunyung. Satu era ya karena hulu buduk sih. Nah, cek ada orang Sunda mah cawoka. Bener ya. Tapi sieun. A I U E A I U E Tak, eun. Mah rada hese euy. U E. Heula ngapakeun heula Halo. Oce. Naraisana. Modar. Beberna teteng gitu teh aduh. Tina ieu. Siap. Siap lah. Daftar di tina ieu saya. Bentar barem genak batang aja. Pepaja kayak bes abang. Bentar jeng kayak perhorai. Bentar pepaja dekawe kayep celegek kaengeuh. Tanggo dah. Hiji deui atuh ceuk. Eueuh deui ya. Abdi mah hiji deui penasaran ieu. Jadi napan geus ayu. Geus Tina E abdi mah. makmum urang mah sieun ka ituna ngagubrak kana gujubar. Lah, gujak kumaha?
senjo orang kayak itu pan kayak itu teh naon teh tuh tahu gini nggak moal nya mah mungkul maka jeung tahu segala itu na abdi mau buktikeun lamun aja kreatif aya nu mayar kayak mayar satu orang tina ya pasti ada rentan itu na ya kecil buktikeun Gejer eceng, oh jangan itu lah. Gila. Naon? Teteh, meser, genyer, eceng genyer. Pan eceng teh genyer kene atuh. Ah beda. Tanyakeun sok lah beda. Eceng mah nu leutik, leutik semua ateu. Genyer mah nu pahit, kudu deui teh. Oh, benar. Oh, biasa teh da budak ayeuna. Jadi andi ah. Jadi deui. Apa kekel? Apa? Lauk. Lauk kekel. Ngelekeh. Kenel ngegel nenen teteh. Iya. Gitu. Suara. Geus lah tina aya nama anu eta ayu geus kabeh tah ieu nama hiburan nu sabuna we nya. Alhamdulillah. Urang gerluk-gerluk we nya. Tah kitu sok lah. Masih pemirsa ya, ulah hilap ya, ulah kajuju nanti ya. Insyaallah kurang aja ke segmen anu kedua. Terus urang sekedar baris buka puasa. Sebelum keringan di konten TV nyebut laku sekedar insyaallah ya sahabat season anu kedua nyerangan deui. Masih sarangan-sarang CEH. Kacapi jenaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.